Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Muzaki. Saya dari kelas 10 bahasa. Saya di sini akan bercerita dongeng Sang Kuryang. Sababaraha 1000 tahun kapangkar aya raja di Jawa Barat anu namina tadi disebatkeun. Raja eta teh hobina moro. Pas di leuweung, raja eta teh kahampangan dina batok urut dawegan. Raja eta teh ngaleos we indit. Teu lila ti dinya aya bagong nu ngaranna Wayungyang. Bagong eta teh kalarasan keur haus. Bagong eta teh nginum cai urut kahampangan raja. Teu lila ti dinya Wayungyang atawa bagong eta reuneuh tuluy ngajuru. Teu lila ti dinya boga budak, budakna teh jelema anu dibere ngaran Dayang Sumbi. Singkat cerita, Dayang Sumbi teh tos remaja. Dayang Sumbi nanya ka Wayungyang, saha bapana teh piraku teu boga bapa nganindung hungkul. Tuluy Wayungyang mawa Dayang Sumbi ka keraton. Tuluy mere nyaho raja, Dayang Sumbi teh budakna. Raja teh percaya, soalna bentuk wajahna mirip sareng raja. Tuluy Dayang Sumbi tinggal di keraton, tapi Wayungyang mah balik ka leuweung da teu betaheun tinggal di keraton. Dayang Sumbi teh hayang ka leuweung jang manggihan si Wayungyang. Tapi si Dayang Sumbi ka leuweung teu manggihan wae si Wayungyang. Dayang Sumbi teu balik di ka keraton. Dayang Sumbi ngajieun imah panggung di leuweung. Hobina Dayang Sumbi teh nyaeta nenun. Pas keur nenun toropong anu Dayang Sumbi teh labuh ka handap. Sabab imahna ti imah panggung, jadi Dayang Sumbi hoream jang ngokot eta toropong. Dayang Sumbi ngomong, mun eta awewe nu mawa bakal dijadikeun adi, mun lalaki bakal dijadikeun salaki. Teu ti dinya aya anjing nu ngaranna Si Tumang nu mawakeun toropong eta ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bingung, soalna eta teh anjing, tuluy eta teh lalaki, jadi hayang teu hayang eta teh kudu dijadikeun salaki ku si Dayang Sumbi. Tah di dinya Dayang Sumbi jeung Tumang teh kawin. Tuluy boga budak nu ngaranna Sang Kuryang. Singkat cerita, Sang Kuryang geus gede. Sang Kuryang nanya ka Dayang Sumbi, bapana teh saha piraku teu boga bapa ngan indung hungkul. Tuluy Dayang Sumbi teu ngajawab, soalna sieun Sang Kuryang eraeun, da soalna bapana teh Si Tumang. Si Tumang teh anjing. Di hiji poe Dayang Sumbi hayang ati mencek. Tuluy Sang Kuryang jeung Si Tumang indit ka leuweung. Kusabab sasatoan anu aya di leuweung geus apaleun bahwa rek dipaehan ku Sang Kuryang, jadi di leuweung eta teh sasatoana areueuhan. Tuluy sakalina aya bagong ngaliwat, Sang Kuryang nitah ka Si Tumang, tapi Si Tumang kalakah cicing jeung ngagoler di sukuna si Sang Kuryang. Sang Kuryang teh keheul ambek soalna ti pagi nepi ka sore teu meunang wae hewan buruan. Jadi didinya Sang Kuryang ambek tuluy maehan Si Tumang, dibawa atina, dagingna dikubur. Nepi imah atina digoreng ku Dayang Sumbi. Tuluy Dayang Sumbi neangan Si Tumang, tapi Si Tumang teu datang wae. Dayang Sumbi jeung Sang Kuryang ngadahar. Tuluy Dayang Sumbi nanya, "Ari ieu ati naon?" Sang Kuryang ngajawab, "Ieu ati Si Tumang." Langsung Dayang Sumbi teh ambek nakol make centong ka huluna Sang Kuryang nepi ka getihan. Sang Kuryang kecewa, langsung kabur ti imah. Dayang Sumbi ge kecewa, Sang Kuryang kabur ti imah. Tuluy Dayang Sumbi ngenta ka Dewata meh dipanjangkeun umur jeung tuluy awet muda. Kuryang teh jadi jalma anu bisa ngakuasakeun jin. Jadi jin tunduk ka si Sang Kuryang. Dina hiji poe Sang Kuryang panggih jeung Dayang Sumbi. Sang Kuryang teh langsung bogoheun ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ge bogoheun ka Sang Kuryang. Tapi Dayang Sumbi apal eta Sang Kuryang budakna. Tapi Sang Kuryang keukeuh hayang kawin
jeung dayang sumbi ngajieun syaratna ka sangkuriang nyaeta ngajieun parahu jeung situ dina waktu sapeuting. Sangkuriang ngenta tulung ka jin ka bangsa jin tuluy geus beres jam 1 peuting parahu geus beres 85%. Dayang sumbi reuwaseun kusabab dayang sumbi embungeun kawin jeung budakna sorangan. Tuluy dayang sumbi ngahabringkeun boeh jeung ngahulungkeun cempor sangkan poe geus subuh. Ayam hayam disadak kongkorongok. Bangsa jin karabur nyangkana poe geus beurang. Sangkuriang teh apal nu ngalakukeun eta teh dayang sumbi. Sangkuriang ambak tuluy najong parahu nepi ka tibalik. Tuluy boeh anu digebringkeun eta jadi gunung burangrang. Tuluy cai tina situna saat anu ngajadikeun eta jadi kota Bandung. Tuluy parahu anu tibalik jadi gunung Tangkuban Parahu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.